Puasa lumayan yakin deh kak puasa yang di sekolah deh kak. Aduh, menikah cida endah na ngabuburit di kampung halaman najan kembali kampung oge pengangguran. Ini mantap dia doh CTS kayak tuh ngelasar kan hari ini si gabung ajakan body boy itu saya secure deh kak gimana kak makrib Sabu keselak kira-kira nak mereng minum muanya boy aneh boy keren boy bisa temen minum non bug headset puasa bebal minum aja sih minum mah dah haus sarwana syaga di lain aing teh keselak pak deka kunci Inggris. asal kunci Inggris cuma ceritanya tabuk sok baru jari takunan Bener itu kudu jari teh aing cakakan kieu ge tadi bareng minum saurat jagat kudu nyarita sawahena yang memburu kunaon teh carita jadi lelan kunci Inggris teh mana masuk aya wae jadi kieu boy carita na teh dek teh ku guru teh ditangapalkeun bahasa Inggris. Nah terus geus kitu kumaha ya bu Terus geus kitu teh sakanyaho we ngaran Inggris teh aya di bengkel. oh jadi berarti mana teh nyokot kunci Inggris ka bengkel gitu Lain gitu konsepna sabuy uing teh ceuk tukang bengkel cenah lamun hayang bisa bahasa Inggris kudu nalari kunci Inggris teh aing kapaksa we len gitu tah anu sakieu tah geuning telan ku aing teh jadi we kieu jajarak sama mah balik dengan segitu mah bu di waro we tinganan terus anak kumaha lancar teh bahasa Inggrisna henteu acar mah aing menjen hese bodol asli kan. aduh kayaknya tinggal dipisahin ka mikiran maneh dan perilaku maneh pacikeun sabat dihakan cika tungke di mah ngadahar eta daun gedang apa gedangna kitu ame lancar modal teh rada ngagleser gitu namun seset kade colok eta yang tai Lu bener itu boy ane ka jadi kapok deh kah orang sekolah deh deh kah eureun sekolah lagi masing deh ka jenting deh ka teu boga ijazah. aku masya we atuh gabung bisa teh mantog aing anjol jadi demit Hor saboy karaka balik China teh bikin karaka bae aing tulus we meureun puasa teh ka magege ya baca kakak jadi beuheung aduh sabuy